jajan mie ayam di Mie Ayam Bakso Purworejo di Kampung Sukamaju, Cibung Bulang, Bogor, dulur. Barudak neangan hahakanan deui bae dimana anu keur basa kamari mama muda orang Sunda biasana jeung si papah tengan saukur baso we jeung baso anu dihakanan teh. Ai rada bosan asana aing ayeuna mah ka ayeuna-ayeunakeun mama muda orang Sunda keur rada resep ngadaharan mie bae budak. Basa kamari ngadaharan mie gacoan jeung papa muda orang Sunda kaleuwilian tong kudu ngararomong. Pokona mah ayeuna mama muda orang Sunda arek neangan mie ayam budak rada jauh saeutik sabenerna mah ieu barudak ari mama muda orang Sunda mah encan deui-deui bae manggih mie ayam anu pedo iwal ti Mang Udin basa harita. Ai Mang Udin mana heula ye ari mama muda orang Sunda mah soalna resepna kana mie ayam Mang Udin anu ayana di pasar Sabtu teh budak. Sanggeusna manggih mie ayam di Mang Udin mah nya asa can manggih deui mie ayam anu leuwih ngeunah ti eta teh. Coba atuh gerah bararejaan aing mama muda orang Sunda bahwasana di mana si barudak mie ayam anu ngeunah. Lamun teh mah ararapal kararomennya. Samemeh teh menuju ke tempat tujuan aing boga tetempoeun mie ayam bakso anu bangunna rada rame bae tempatna. Tapi na samemeh teh ngagidikeun dua dampal sampeanana ka tempat mie ayam bakso teh aing arek nganteur adi mama muda heula VIP grup anu ayana di Jalan Galuga budak. Alah orang Bogor pasti ararapalnya. Henteu lila sampailahnya ujug-ujug aya di tempat tujuan pokona mah nyaeta di Mie Ayam Bakso Purworejo anu lokasina ari ku aing ditempo dina map mah di Jalan Sukamaju Cibung Bulang Bogor. Pastina ge da moal mungkin aing kudu di Arab mah lamun salah buah-buaya orang dia balalenerkeun ku saria budak sadatangna ka dieu aing meuni jiga keur ujian dibere soal anu arek dipesan ku mama muda orang Sunda mah mie ayamna heula ku aing anu arek diasaan. Engke deui engke ku mama muda orang Sunda iraha-iraha di review oge basona budak. Soalna jamenya teuing atuh ku aing kudu dipesan dua-dua nama atuh meureunnan moal kabeuteungan. Soalna jeung aing teh mama muda orang Sunda mah keur rada belu aing ngaran-ngaran kana baso mah. Lang sia budak di dieu mah meuli mie ayam teh geus gratis teh manis hangat. Teh tawar hangat maksudna teh lumayan. Coba mama muda orang Sunda ayeuna arek nanya sugan followers mama muda orang Sunda aya nu pernah jajan di dieu basona atanapi mie ayamna. Coba kararamennya hayu orang review bareng-bareng kira-kira cek mararaneh teh mie ayam jeung baso di dieu teh ngeunah apa henteu. Geus asa kitu bae badagna alusna hayu arwe.